mah duit ditarima nu 50. Ari sia di dadago teh ngabar teh janji jeung mana teh urang terek ngonten poe ieu teh. Konten. Oh geus beurang ieu teh kumaha ieu teh? Ayeuna mah kayak konten mah jeung si Abah we ayeuna mah. Nah make jeung si Abah segala. Kan cek penonton oge jeung urang mah teh eta ya teh rame ning. Hah? Cek penonton oge jeung urang mah teh rame. Yo, da urang memasak ka si Abah teh pan si Abah teh geus mungeun. Di kamari geus mungeun mata kurang jeung maneh oge. Oh nyata ayeuna mah ada konten teh ning kitu ayeuna mah jadi tersemangat konten teh ayeuna mah. Makin semangat segala urang mah ieu hitung-hitung ngahibur masyarakat anu ngarasa terhibur meureun nonton urang, anu teu ngarasa terhibur meureun teu nonton urang. Kitu we urang mah resep hiburan. Emang eta ge ai urang mah niatna ngahibur ka masyarakat, tapi kan penonton dengan sok komen wae ning, teh si Abah nanya ke si Abah. Terus seperti jeung si Abah dengan bakuna ieu ari penonton mah kabeh oge kitu. Mata urang ulah sok lemah, urang teh ulah sok lemah, semangat terus. Kumaha ayeuna mana arek konten moal ieu teh? Moal tetep mau ngonten Mau ngonten moal. Moal ngonten? Heeh. Atuh aring jeung saha nya aing jungkir balik sorangan sia teh ngonten. Da kurang seru mun sorangan. Ada kumaha atunya urang teh bingung itu nyata. Ai konten wae nya urang capek-capek pada penasaran di penonton. Oh ini teresepen ke urang make. Dan kege lah beli lagi resepeun. Resepeun ieu lagi insyaallah dan teu ujug-ujug. Wow, ujug-ujug resep ka jelema henteu. Henteu teu kitu. Geus lah, moal aya urang mah. Mau ngonton deui moal ah. Hah? Moal aya mah mau ngonton deui ah. Ah, yakin sih eta mah kitu aing mah na kumaha teh pikiran eta atuh aing mah nya ngonten sorangan atuh meureun teh kumaha sia teh. Manya aing kudu ngadorong-dorong tangka cau sorangan da kurang resep meureunan. Kumaha bet daguan. Naon deui? Hah? Naon deui? Lain naon deui urang ngonten, ti kurang oge da aing batur atuh teu pararugu sia mah. Lain atuh. Aya mah kieu we, hakeun bae kurang di batuan ngontennya di atas di baturan ngonten, tapi urang wayahna we kasbeun heula. Ampun, aing masih ebit mah nya mata kanoy. Sabaraha ku asbona ieu teh? Tapi aya mah 200. Goblok, sugan mun gede-gede teuing sia mah. Ya kan urang jam ka hutang ka warung ke. Lah geus urang tulungan pokona tulungan ngonten. Yeuh tah 50.000 aya na ge. 50.000. 50.000. Atuh anu bener, Kang. Oh masa kitu kituna? Lain hutang oge di atas 200 ieu teh. Geus heula sakitu lah pokona mah urang ngonten heula anu beurang ieu teh. Aing. Kumaha ieu teh? Hang satu kulit terima lah. Geus lah. Ah, si eta mah teu pararugu. Ieu teh kumaha arek ngonten moal sia teh? Lamun aya duit 200 arek konten, lamun eueuh duit 200 moal aing mah. Sia teh pan eta geus ditarima duit 50.000 200 mah cek aing ge eueuh sia teh goblok. Teu ecreg sia mah duit ditarima nu 50. Ngonten henteu atuh aing jeung saha goblok sia teh kurang kadi duitan kadekan. Konten we ka sorangan. Si goblok dasar aya duit digadag sia mah teu ecreg teuing aing ngonten kudu jeung saha atuh euy bingung aing mah. Aduh, aing nya matakan geus kitu aya duit lapur ngonten henteu dasar si goblok sia teh ah. Sok dibatur kurang konten sok. 200 ka dia ku 200. 50 kan masih ditu kual kita tadi teh. Oh, eta kalah neangan cau siang kan mah geuning teu balik dajak ngonten teh. Bet sia teh. Geus aya deui jelema teh. Arek naon deui? Ai mana kalah kuar keur neangan cau eta kumaha pa meh teh rek ngonten jeung urang teh ieu teh. Hampura Kang, konten mah ieu mah perhela. Merek preheula segala. Urang aja keur yang cau teh. Mah neangan cau gampang neangan cau mah sukan deui we. Ini mah ngonten heula. Justru isukan yang dikirim. Dengan seteru deui geus aya paturuy. Dengan satu deui ada teh. Ya isukan geus eta mah cau mah ieu heula ngonten aja urang. Isukan di justru aya da keur yang teh harese ada teh. Aya di hiji petor teh. Aya mah harese Kang dengan cau teh. Semari duit urusanana kumaha? 50. Baik kabar mah kan lain mere duit teh. Oh, mere sana mun daek ngonten, mun ngonten ka dia keun deui duit teh si aing mah. Urang mah lamun konten mah dibere 200. Karena daek konten. Lamun 50 mah teh hayang. Ka dia kan atuh mana duit teh? Duitna Pan 50. lain kabar mah bare tidak kamari mah. Mere sana lamun teu daek ngonten, pan sia teu daek ngonten ningana ka dia keun mah teh urang. Mun arek ayeuna ngonten yuk cek urang. Menang-menang 5 video heula am. Sok aja tuh 200 ka dia sok. Sok dibatur kurang konten sok. 200 ka dia ku 200. 50 ka dia keun 200. 200 heula ka dia 200. Mu ada ya sia mah. Ayeuna kurang diajakeun konten hayu bareng. Ari kitu mah bebongok semah yang dibayar kontan ku aing sia mah ari kitu mah. Pan puguh ti Facebook lagi aing geus can bayaran sia teh. Pokoknya mah urang mau hayang konten ayeuna 200.000. Oh jadinya mah ungah konten hayang dibayar. Heeh, Oh gitu. goblok begitu teh. Jadi obah dunia hiburan teh maneh mah.
Jadi semangat karena kontennya semangat. Oh, jadi eueuh dunia hiburan teh namanya. Hayangna mana kana gaji terus ya mah. Ih, aing mah. Teu mikir teh sia mah. Kumaha teh si Akang teh atuh? Lain kumaha? Mana resep hiburan teh? Hiburan resep. Oh, hayu hiburan jeung urang. Hayu urang konten tapi bayarna 200.000. 200.000 bayar lah. Oh, hayang dibayar, sama hayang dibayar langsung ku aing beneran. Gitu tah inti nama. Hayang dibayar kontan ngapoe. Inti mah gitu tah. Disugan siapa? Jadi eueuh hiburan. Semangat, kalau konten semangat. Siapa? Eueuh hayangna sama kapi duit. Kapi duit siapa? Eueuh gajihan geus sama. Hayang kitu. Aya duitan ka kara semangat eueuh duitan sama mung. Geus kanyahoan ku aing siapa geus lah. Aduh. Jangan teman yang cawe ka itu goblok. Buset aing ngejar masih cuma aing mah. Kan ngulin-ngulin hukum taprak siapa? Dah ke konten teh kuliah duitan. Siap bahagia lamun duit teh eueuh ning mungeun. Oh, ari sia. Lamun hayang gajihan mah kudu ngonten ngapoe, pancen buang betong geuningan ai gajihan hayang sia teh model teuing. Teh hayang nyaho mah dijelaskeun ku aing. Sia can gajihan komo aing, aing can gajihan da geus gajihan ku aing dibikeun ka sia. Tong sakala kitu sia teh goblok lah. Asik gua teh gua apa teh dibayar konten teh. Halah urang suka konten lah. Ai murah rek nang cau. Wah, saya suka lamun teu ngonten rasakeun ku urang sia pokona mah. Ditungguan ku urang suka ulah janjikeun wae urang bosan ngajanjikeun wae teh perlu ku janji urang mah teu.